Wa fil khabari sareng dicarioskeun dina sebuah khabar idza ji'a bi jahannam ketika didongkapkeun neraka jahannam zafrotan maka bakal kakuping suara gemuruhna nyala api fatajassu terus bersiap-siaplah kullu ummatin sakabeh umat ala rukbatihim kana tuurna masing-masing. Maksudna bertekuk lutut jadi lempengna kirang langkung kieu. Ketika neraka jahanam dihadirkeun ditembongkeun ke seluruh umat manusia, maka bakal ngeguruh suara seuneu anu aya dina jero neraka jahanam. Ketika neraka jahanam ditembongkeun jeung suara gemuruhna seuneu anu geus siap-siap bakal ngaduruk jalma-jalma doraka, maka berlututlah semua umat minal khaufi kusabab sieun wadihsyati sareng kusabab kaget ningali neraka jahanam anu geus berkobar-kobar. Wa huwa qauluhu ta'ala anu bieu dicarioskeun teh adalah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Jasiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa tara sareng anjeun bakal ningali kulla ummatin kana setiap umat jasiyatin kayaanna teh bakal bertekuk lutut. Kullu ummatin tiap-tiap umat tud'a eta bakal dipanggil ila kitabiha pikeun ningalian kana catatan amalna. Al yauma dina poe eta tujzauna bakal dibalas ma kuntum ta'malun sakabeh perkara anu parantos dikerjakeun ku anjeun sewaktu di dunia. Iyalah nu disebut hari pembalasan. Anu beramal baik bakal dibalas baik, nya kitu deui nu beramal jorek kabeh bakal dibalas sesuai dengan amal perbuatanan. Dina poe eta moal aya anu bisa nyumputkeun amal perbuatanana, kabeh bakal nemrak ka tempo. Fa idza nadaru maka tatkala jalma-jalma memandang ilan nari kana neraka wasami'u sareng kakuping zafiroha gemuruhna suara api kama qala Allah ta'ala sakumaha firman Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Furqan ayat 12. Idza ra'athum min makanin ba'id
wallahu a'lamu bimuradih. Lamun seuk maca ayat ieu bari direnungi dengan hati anu sangat tenang, pasti bakal sedih urang teh, bakal sedih leuwih ti sedih daripada mikiran hutang. Sigana geus polah yang dang-dang acan, ngan kusabab urang mah nguping Al-Qur'an teh teu apal kana maknana, sehingga henteu nepi ka tembus kana jero hate teh hare-hare bae. Padahal lamun ku urang dilenyepan dengan hati anu murni, dengan hati anu tenang bari jeung penuh keimanan, aduh atuh metak nyurucut cai panon. Komo keur teu boga duit mah, keur sagala hese mana dicarekan ku pamajikan, geus metak ngaguk-guk bae ceurik ieu mah. Idza ra'athum tatkala neraka jahannam ningali jalma-jalma anu daroraka mimmakanin ti tempat ba'idin anu jauh, sami'u maka bakal kakuping laha ti eta neraka jahannam tagayyudon. Tagayyudon tu naonnya ambek, ningali jalma-jalma anu daroraka ti neraka jahannam ngarasa ambek hayang gerangal duruk bae, wazafiran sareng terdengar gemuruhna suara api anu menyambar-nyambar geus hayang gerangal duruk wae taka jalma-jalma doraka teh. Suara gemuruhna seuneu neraka anu bari kaayaan ambek murka hayang gerangan duruk jalma-jalma doraka bakal kakuping kusararea min masyiratin khamsimiati amin, di jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Ya Allah, begitu jalma-jalma nguping kana gemuruhna suara neraka jahannam, fayaqulu maka bakal berkata, bakal singkarwa kullu wahidin tiap-tiap jalma, nafsi nafsi, salametkeun diri abdi, salametkeun diri abdi tina ancaman seuneu neraka. Dina poe eta ketika geus kadenge gemuruhna jahannam, tong wakab jalma kafir, tong waka jalma doraka. Ustad cenah ieu mah, tong boro ustad, kiai cenah, tong boro kiai, ajengan cenah ieu mah, boro-boro ajengan, kabeh bakal sing jerit hatal khalilu, sampai-sampai al-khalil nyaeta Nabi Ibrahim oge sama sing jerit, wal kalimu bahkan al-kalim nyaeta Nabi Musa alaihi salam kabeh ngucapkeun nafsi nafsi. Saha atuh anu bisa santai teu mikiran dirina, illal habibu, kecuali al habib nyaeta Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dina kaayaan eta teu mikiran dirina, dina kaayaan eta Kangjeng Nabi teu mikiran istrina, teu mikiran anakna, tapi fayaqulu ummati ummati, anu dipikirkeun ku Kangjeng Nabi ummatna, salametkeun umat abdi ya Allah, salametkeun umat abdi tina siksaan neraka. Iyalah bukti kanyaah Rasulullah ka umat dalam keadaan genting seperti kitu ge tetep anu dipikiran adalah umatna. Ari urang anu cenah ngaku umat Kangjeng Nabi, anu cenah ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, geus tepi ka mana mikiran agama Kangjeng Nabi, geus tepi ka mana memperjuangkeun dakwah Kangjeng Nabi,
geus tepi ka mana urang berkorban untuk kepentingan agama Kangjeng Nabi. Lamun urang ayeuna di dunia teu hayang mikiran agama Kangjeng Nabi, teu hayang memperjuangkeun dakwah Kangjeng Nabi, bersiap-siaplah di akhirat bakal dicuekeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang dicuekeun ku Kangjeng Nabi dalam arti tadi aku sebagai umat Kangjeng Nabi, rek saha deui coba nu bisa dari syafaat ka urang kabehan. Renungkeun ti ayeuna mumpung urang masih kena diberi kesempatan hirup di alam dunia. Fa idza qarubat, teras sawaktos ieu seuneu neraka semakin dekat, yaqulu maka nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya naru wahai seuneu, bihaqqil musallina, demi hak jalma-jalma anu sarolat, wa bihaqqil mutasaddiqina, sareng demi hak jalma-jalma anu selalu bersedekah, wa bihaqqil khashi'ina, sareng demi jalma-jalma anu khusyuk anu sieun, wa bihaqqis sabirina, sareng demi hak jalma-jalma anu salalobar. Irji'i, geura balik deui kitu anjeun ulah ngadeukeutan jalma-jalma anu keur aya di alam mahsyar. Fala tarji'u, akan tetapi ieu seuneu teu daekeun mundur, teu daekeun balik deui, tapi malah terus semakin dekat ngadeukeutan jalma-jalma di padang mahsyar. Ningali kaayaan kitu, kaayaan seuneu anu semakin dekat ka jalma-jalma di padang mahsyar, fayaqulu Jibril alaihi salam, kemudian malaikat Jibril alaihi salam nyarios laha kana eta seuneu, bihaqqit taibina, demi hak jalma-jalma anu bertaubat, wa dumu'ihim, sareng demi hak kucuran air mata jalma-jalma anu tararobat, wa bukaihim, sareng demi tangisan jalma-jalma anu taubat, ala dunubi, menangisi dosa-dosana. Irji'i, balik deui kitu wahai seuneu, anjeun ulah ngadeukeutan ka jalma-jalma. Fatarji'u, maka balik deilah ieu seuneu, mundur teu ngadeukeutan jalma-jalma di padang mahsyar. Wa yuja'u bidumu'il usati, sareng didatangkeunlah cucuran air mata, tetesan air mata jalma-jalma anu maksiat. Fatarassu 'alaiha, kemudian eta cai soca teh disiramkeun kana seuneu, patahmidu, maka pareumlah eta seuneu, hatta tasyira, nepi ka eta seuneu teh kana di dunia seperti seuneuna anu aya di dunia, tadfa'u bil ma'i wat turabi, anu bisa dilebur atawa nonnya dipareuman ku cai sareng ku debu. Ternyata cai soca anu kaluar akibat sieun tina dosa, sieun disiksa ku Allah, eta teh bakal mareuman seuneu neraka. Pertanyaanana, geus sabaraha loba cai soca urang dikeluarkeun yang cerikan dosa? Geus sabaraha loba urang ngaluarkeun cai soca kusabab sieun ku siksaan neraka? Beruntunglah jalma-jalma anu sering ngaluarkeun cai soca kusabab sieun kana siksa neraka.
tingali Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau adalah seorang yang gagah di hadapan murid-muridnya, tapi ketika beliau bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala selalu meneteskan air mata kusabab sieun menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ibadahna hebat, beda jeung urang. Tapi orang mah ibadah kedul, cerik bage jarang. Aya cerik bae lamun keur loba hutang, teu kaasup eta mah. Cerik air mata kusabab hutang mah eta mah pelebur amarah debt kolektor. Wa fil khabari sareng dicarioskeun dina sebuah khabar, idza kana yaumul qiyamati, upami parantos dongkap hari kiamat, tuhsyarul khalaiqu, maka bakal dikumpulkan seluruh makhluk fil mahsyari, di padang mahsyar. Di padang mahsyar Pak Udin, lain di padang pariaman. Di padang pariaman megeunah urang loba rendang sapi. Ieu mah di padang mahsyar. Begitu beres dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar, wa yuja'u ilaihim, sareng bakal didatangkeun ka eta jalma-jalma, bi jahannama maftuhatun abwabuha, bakal didatangkeun neraka jahanam bari kaayaan terbuka pintu-pintuna. Fatahitu bi ahlil mahsyari, terus eta neraka teh bakal ngurilingan ka ahli mahsyar, ka jalma-jalma anu keur kumpul di padang mahsyar teh. Min quddamihim, di belah hareupeunana jalma-jalma, wa aimanihim, sareng ti belah kananna ieu jalma-jalma, wa shimailihim, sareng ti belah kirina jalma-jalma, bakal dikurilingan ku seun. Ketika ieu jalma-jalma dikurilingan ku seun, fayastaghitsuna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka sing jereritlah jalma-jalma minta tulung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila Jibril alaihi salam, sareng memohon pertulungan ka malak Jibril alaihi salam. Ketika jalma-jalma sing jererit marenta tulung ka Kanjeng Nabi Muhammad sareng ka malak Jibril alaihi salam, fayaqulullahu, teras Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, la takhaf, anjeun ulah sieun, infid gubaro ra'sika, gera bersihkeun eta debu anu aya dina mastaka anjeun. Fayunfidu, maka teras Kanjeng Nabi ngebersihkeun. Infid tu ngebersihkeun dengan cara ditepuk atau diusap. Teras Kanjeng Nabi ngebersihkeun kana debu anu aya dina mastakana. Fayusayyirullahu gubara ra'sihi, kemudian Allah ngajantenkeun kana eta debu-debu tina mastaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sihaba matari, dijadikeun sebagai awan anu ngadatangkeun cai hujan. Yakifu ala ru'usil mu'minina, eta awan cai hujan teh bakal cararicing di luhureun mastaka jalma-jalma anu mukmin. Summa yaqulullah, teras Allah Subhanahu wa taala berfirman deui, ya Muhammad, wahai Muhammad,
infid gubara lihyatika, bersihkeun debu-debu anu aya dina janggot anjeun. Fayanfidu, teras Kangjeng Nabi ngabersihkeun debu-debu anu aya dina jenggotna. Fayusayyirullahu min gubari lihyatihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngajantenkeun kana eta debu anu aya dina jenggotna Kangjeng Nabi satron, sebagai penghalang. Penghalang tina naon? Bainahum wa bainan nari, penghalang antara jalma-jalma mukmin sareng api neraka. Dilindungi jalma mukmin mah tina seni neraka. Sabab wasilahna dilindungi ku debu anu aya dina mastaka Rasulullah sareng jenggotna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saparantosna jalma-jalma mukmin dilindungi ti belah luhur ku awan anu ngadatangkeun cai hujan sehingga moal bisa tembus ku seni neraka. Nya kitu deui dihalangan ku penghalang supaya henteu tembus ku seni neraka. Summa ya'muruhu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala marentahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyang fidha gubara nafsihi, supaya ngabersihkeun debu-debu anu aya dina dirina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayanfiduhu, teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabersihkeun debu-debu anu aya dina saliratna. Fayusayyirullahu ta'ala, teras Allah Subhanahu wa ta'ala ngajantenkeun min gubari nafsihi, tina debu-debu anu aya tina salira Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basaton, sebuah permadani, tahta aqdamihim, di bawah telapak-telapak jalma-jalma anu iman. Masya Allah, beruntunglah urang ayeuna diberikan iman sareng Islam ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tugas urang membawa iman sareng Islam ieu dugi ka akhir hayat urang, supaya urang sadayana salamet tina berbagai siksaan di akhirat. Kusabab jalma-jalma mukmin parantos dipakaian permadani di bawah telapak kakina, wa yamna'u anhum, maka bakal tercegah, bakal terhalangi di jalma-jalma mukmin narul ladha, neraka ladha. Ieu kabeh kanikmatan anu dipasihkeun ka jalma mukmin di akhirat bi barakatihi alaihi salam, kalawan sebab wasilah kabarokahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك